Nyuk Curug Galur nuka pungkur mapai tapak nu baheula. Wilujeng tepang dina acara Dongeng Sunda. Ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadayana Megas Pasundan Ciamis. Dina jejer carios Jurig Karuhun. Carios hasil karangan Kang Yuda Karana, garapan Simkuring, Mang Acil Gentra Suara. Dina episode Balebat Wan Cijanari. Wilujeng ngadangukeun sor kaparayun. Kocapkeun peuting harita, ditungtung lemur, sorat tihtir maningentir, dibarengan ku sora pating gorowok patembalan. Sanggeus disidik-sidik, eta sora datang nati mana, jeung saha wae anu pating gorowok teh. Ngadadak, rentang-rentang harita ti palebah nu poek, katingali aya nu lempang jejalik jegan, bari manggul hiji jirim. Dina kaayaan kitu, aya salah saurang lalaki ngora lumpat harita teh nuju ka hiji imah. Teu lila harita, katingali jol deui aya hiji lalaki kolot make baju loreng, di calana pangsi tur make kopeah ngahaja didengdekeun. Si horeng si mana horeng, lalaki anu ngora teh katelahna Mas Pudin, sedengkeun eta lalaki kolot katelahna Ki Daroji. Duanana memeh anjog ka hiji imah silih reret. Ki Daroji anu paneuri datang harita melong ka Mas Pudin. Tetepanana pinuh tanda tanya, tapi tekebat kaburu Mas Pudin ngetrok panto eta imah. Trok 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 trok, panto imah panggung anu weweg tur tohaga harita diketrok. Terila katingali aya anu muka lol harita kaluar, lalaki jangkung badag, kumis baplang sangadulang, ngadaplok hideung, ngagaleng, teu beda jeung galengan hui. Tetela eta teh Juragan Karsa hiji kokolot lemur di lembur bumbulang. Juragan Karsa harita neuteup mencrong ka Mas Pudin anu harita ngetrok panto. Sorot panonna pinuh ku tanda tanya, pinuh ku rasa heran jeung kapanasaran. Kelanan bet aya naon ieu teh? Mani raruas kieu tengah peuting datang ka imah kuring, jeung siga anu ngandung kareuwas deui. Ke aya kejadian naon ieu teh? Pudin, aya kejadian naon ieu teh? Cek Juragan Karsa harita nanya ka lalaki anu ngora anu ngaran Mas Pudin teh. Harita katingali ngarada ngadegdeg manehanana. Aduh, katiwasan Juragan, katiwasan Juragan, katiwasan puguh ge. Naon maksud ilain teh? Jol datang ujuk-ujuk katiwasan segala. Bapa maneh paeh oi. Senghor Ki Daroji anu harita boga panyakit darah tinggi. Jol langsung nguntak boe amarahna. Punten Ki Guru, sanes Bapak kuring anu katiwasan teh, tapi Marlan Ki Guru, Marlan. Oh, Marlan. Katiwasan kumaha jadi si Marlan? Sing bener atuh ngobrol teh. Kitu cenah. Sumuhun maksud abdi teh Marlan Ki Guru anu katiwasan teh Marlan. Kumaha maksud ilaing teh? Udin, cing bener atuh ngobrolna heulaanan. Ke. Karek ogenan harita, Mas Pudin rek ngab, jol ngagajleng we atuh harita. Ki Daroji ngagajleng, ngaluncatan pager imahna Juragan Karsa, awakna ngacurelat, lir ibarat angin. Telila manehanana geus panceg nangtung di pakarangan, murukan aburan anu daratang ka eta tempat. Di antarana aya nu bari ngagotong dua lalaki teh.
Nusa urang digotong eces tetela gening. Sukmara anu dina kayaan boborot getih, awakna pias lir ibarat eueuh getihan. Sedengkeun gotongan anu hiji deui, tayalian ti Marlan anu geus teu ojah deui, ajal pati dina ngalaksanakeun tugas ti Kidaroji. Kurang ajar. Kidaroji ama kapegung harita teh, dua belah leungeunna dikebutkeun ka hareup. Dadak sakala angin tarik langsung ngagelebug atuh harita kalakai halaliber. Dang daunan jeung pangpung lalesot sapada harita. Kaasup jeung sakabeh anu aya di dinya pating jarengkang kadorong ku gelebugna angin tina dua belah leungeun Kidaroji. Ngan untungna harita juragan Karsa muru ka Kidaroji bari ngagajlengkeun awakna ka hareup, dua leungeunna sarua dikebutkeun nahan panarajang angin anu dilepaskeun ku Kidaroji. Des. Dua kekuatan tanaga lapisan harita bentrok. Celik ceug. Kidaroji jeung juragan Karsa awakna mundur sababaraha lengkah ka tukang. Anu saterusna, Kidaroji mah harita teh langsung lukmuhkul manehanana. Sadar kana kasalahan anu geus dilakukeun ku manehanana, teu lila langsung harita manehanana ngalengkahkeun sukuna nuju ka juragan Karsa bari pok nyarita. Hampura lamun kuring kabawa perasaan anu sakuduna teu kajadian kadi. Ceuk Kidaroji harita, atuh juragan Karsa ogenan surti kana eta kaayaan. Manehna teu milih manjangkeun eta masalah, bari pok juragan Karsa oge ngajawab omongan Kidaroji. Teu naon-naon, Kang Daroji. Kuring leuwih ngarti dina naon masalah anu ayeuna karandapan ku Kang Daroji. Geus kawajiban salaku guru lamun mikanyaah ka sakabeh muridna. Ngan meureun dina waktu ayeuna Kang Daroji rada kalepasan, teu bisa nahan anu ngaranna emosi. Sababnya kitu geus kabayang. Kukayaan dina waktu ayeuna tangtuna ogenan teu bisa digamarkeun kana kanyerian perlayakna murid anu dipika deudeuh nu dipika meumeut. Nya kulantaran kalengitan salah sahiji murid anu pinunjul, bari jeung mang taun-taun eta murid digembleng ku Kang Daroji. Kitu cenah harita teh ceuk juragan Karsa. Sareng sena ngadenge omongan juragan Karsa, harita Kidaroji langsung ngalengkahkeun sukuna muru kana gotongan Sukmara anu tuluy pada ngariung-riung. Sedengkeun juragan Karsa harita muru kana gotongan layon Marlan anu saterusna mah marentah sakur anu aya di dinya pikeun ngurus jeung nguburkeun layon Marlan sakumaha mistina. Sareng sena ngadenge omongan juragan Karsa harita, Kidaroji langsung ngalengkahkeun sukuna muru kana gotongan Sukmara anu tuluy pada ngariung-riung. Sedengkeun juragan Karsa harita muru kana gotongan layon Marlan anu saterusna marentah sakur anu aya di dinya pikeun ngurus jeung nguburkeun layon Marlan sakumaha mistina. Ari Sukmara harita gancang dibawa ka imah Kidaroji, maksudna mah rek ditambaan arek ditarekahan dina tatu awakna. Ngenek sababaraha waktu katingali rada cenghar ngancan pulih sabihara-sabihari. Kusabab manehna ngarandapan tatu anu cukup parna oge. Anu tangtuna bakal butuh sababaraha poe, malahan mah bisa jadi sababaraha minggu supaya tanagana bedas jeung jagjag waringkas sakumaha kayaan sabiasana. Teu lila jol aya nu datang si horeng teh juragan Karsa. Saterusna juragan Karsa mulu heula ngobrol harita jeung Sukmara. Intina mah nanyakeun kumaha kayaan manehanana, sehat jeung acana. Anu saterusna Kidaroji jeung juragan Karsa katepas pikeun ngahaja ngaguar paguneman khusus keur maranehanana duaan. Lamun urang ditetenan kaayaan dina tadi peuting jeung beja sakumaha obrolan ti Sukmara,
tangtuna orang bisa nyimpulkeun yen ieu kajadian teh geus teu bisa diantepkeun deui Kang. Jujur, kuring pribadi can pati ngarti saha sabenerna anu katelah jurig karuhun. Dasa kanyaho kuring eta ge pedah beja ti guru kuring. Basa mangsana kuring masih keneh ngalatih diri di Gunung Sodong. Cenah mah numutkeun guru kuring Mbah Inten yen jurig karuhun teh mangrupa jawara ti golongan putih anu geus kawentar ku tindakanana nanjeurkeun bebeneran jeung numpes kajahatan. Tapi aneh, numutkeun beja anu ayeuna kayaan jauh pisan saupama sabalikna tina carita anu diguar ku guru kuring anu ngajadikeun kuring bingung jeung heran. Naha jurig karuhun bet ngagalaksak ngalakukeun kajahatan. Kumaha tah numutkeun pandangan Kang Daroji kira-kirana? Ki Daroji harita ditanya kitu ku Juragan Karsa katingali ngarengha panjang bari muterkeun panempona harita teh ka kaanggangan siga anu keur nyawang kana lampah-lampah manehna dina mangsa-mangsa katukang teu lila pok manehna ngomong. Memang teu salah anu bieu dicaritakeun teh. Kusabab kuring ge pernah ngalakonan di alam kajawaraan di sababaraha mangsa katukang. Nya kuring ogenan pernah narima beja. Boh ti papada dulur saguru kaasup oge ti sababaraha jawara anu sagolongan jeung diri kuring. Nya tetela geuningan. Bukti nama papalingpang eta beja teh henteu ngajurus sakumaha anu pernah kumaranehanana dibejakeun. Ceuk Ki Daroji harita. Tapi lamun ku urang dititenan tina sifat-sifatna hiji jalma sabenerna mah teu bisa saterusna aya dina hiji kapastian Kang. Boh tina laku lampah kahirupan, boh tina sifat diri anu kadangkala aya wae gogodana jeung dodojana. Anu akhirna mah urang karayu ku godaan jeung tipuan daya setan anu tungtungna mah malah nganterkeun urang ka jalan anu salah. Jalan anu teu dipirido kusing saha wae nyaeta teu ridho kudu musik malikeun urang sarerea. Kitu cenah ceuk Juragan Karsa. Nya kitu memang kitu pisan. Kahirupan jalma memang teu bisa ditangtukeun tina hiji martabat jeung kapastian. Sakabeh hal pasti bakal robah. Marengan jeung lengkah paripola anu dilakukeun ku jalma jeung bakal moal aya daya jeung upaya anu bisa dilakukeun jeung nyegahna salianti ku kaimanan jeung katakwaan anu dibarengan ku bersihna hate jeung diri urang sorangan eta teh. Temal Ki Daroji harita. Sanggeus sababaraha waktu cukup dina paguneman Juragan Karsa langsung atuh harita teh ngumpulkeun balad-balad warga salemur. Juragan Karsa harita langsung ngumpulkeun sakabeh masyarakat di lembur pikeun ngabewarakeun ka sakumna masyarakat lembur Bungbulang supaya dina waktu eta sakabeh pamuda ningkatkeun keamanan jeung kasiagaan lembur. Dina kaayaan keur pagempungan ngariung sarupa kitu. Ngadadak sakabeh anu aya di dinya atuh jadi riweuh ku kadatanganna Ki Lurah anu harita datang rurusuhan. Malah mah dibarengan harita teh ku garwana katingali ramisak ceurik. Juragan Karsa jeung Ki Daroji langsung nyamperkeun kadatangan Ki Lurah jeung pamajikanana. Juragan Karsa anu harita ngawanikeun pikeun langsung nanyakeun teh bari pok nyarita, "Aduh hapuntena saupami nasim kuring
kira ngabagiakeun dina panampian kilurah kalih warga. Manawi aya kapriyogian naon, aya masalah naon anu tiasa dibantos ku simkuring. Supadosnya kitu, simkuring teh henteu janten tanda taros. Kitu tah manawi nun. Oge manawi kersa nyarioskeun kunaon eta garwa kilurah katinggalina teh bet siga anu sedih kitu. Kitu cenah harita teh cek Juragan Karsa. Kilurah ditanya kitu ku Juragan Karsa. Derek-dek manehanana nyaritakeun lalakon dina kajadian anu sabenerna tujuan manehanana datang ka dinya teh tayalian pikeun ngabejakeun hiji kajadian yen anakna anu ngaran Marni Arum wanoja anu harita umur nincak 21 tahun tetela geuningan aya anu ngiwat. Sedengkeun saha jalmana eta anu ngiwat masih can pasti saha jeung ti mana asalna. Atuh puguh harita teh kajadian beuki riweuh nambah hariwang jeung salempang ku kaayaan kajadian di lembur Bungbulang. Rupina sakitu heula urang dicekapkeun dina bagian anu katilu. Insyaallah urang dilajengkeun kana bagian anu kaopat. Namun teu kenging hilap diantos subscribe-na, like, oge komen. Supados urang sasarengan salamina sareng Megas Pasundan ngalangkungan dongeng Sunda garapan simkuring Mang Acil Gentra Suara. Hatur nuhun.